Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapak yang narusup dina pelajaran bahasa Sunda, khususna kanggo kelas 8 pertemuan anu kadua. Dina pertemuan ieu urang masih ngabahas ngeunaan biantara mung urang cobian kanggo nambahan deui pembahasan tentang materi biantara. Sataacan orang kawitan, mangga kanggo hidup sadayana saputos biasa pengabsenan ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara nuliskeun nami sareng kelasna masing-masing. Oke, langsung we panginten orang di kawitan, mangga sadayana dibuka buku paketna halaman genep ya, buku paket halaman genep. Di dinya aya ditilik kana eusi jeung maksudna, jadi biantara teh dibagi jadi dua bagian. Ya, ditilik karena eusi jeung maksudna biantara dibagi jadi dua bagian. Kahiji nyaeta biantara non formal, anu kadua nyaeta biantara formal. Nah, naon bedana biantara formal jeung non formal? Nah, ini orang bahas ya. Oke. Anu kahiji nyaeta biantara non formal. Dina buku paket dijelaskeun yen biantara non formal teh nyaeta biantara anu eusina ngabrehkeun atawa mangrupakeun pangrojong kana hiji kagiatan. Ya, maksudna nyaeta biantara non formal mah biantara pada umumna, ya, biantara anu biasa, ya. Nah, tiasa disebut biasa margi dina sistematisna teh biantara non formal ngan saukur diwangun ku tilu bagian. Nyaeta bagian bubuka, bagian eusi, jeung bagian panutup. Sakali deui biantara non formal disebut biantara anu lumrah gitu nya atau biantara umum margi dina biantara non formal ngan sistematisna teh ngan saukur dibangun ku tilu bagian. Kahiji nyaeta bagian isi bubuka, anu kadua isi jeung anu katilu nyaeta panutup. Nah, itu penginten ya. Nah, dina bagian bubuka di dieu ngan di urang dina bagian bubuka ngedalkeun puji syukur, sholawat serta ucapan pangwilujengkeun atawa ngahatur nuhunkeun yen urang tos dipasihan waktos kanggo nyarios di payunan umum. Nah, eta dina bagian bubuka. Nya memang dina bubuka pasti diucapkeunna mimitina teh salam heula nya, mung tos salam teh langsung puji syukur jeung sajabana. Nah, terus dina bagian eusi nyaeta mangrupakeun inti pamaksud dina hiji pasoalan. Ya, jadi urang ngabahas, misalnya ngabahas ngeunaan kepentingan kedisiplinan, berarti langsung dina eusi urang langsung ngabahas ngeunaan kedisiplinan. Nah, terus anu katilu nyaeta panutup. Dina panutup di dieu aya ukur dieusian ku sanduk-sanduk atawa jeung menta hampura. Nah, di dieu kecap sanduk-sanduk, maksudna sanduk-sanduk di dieu nyaeta dina biantara dina panutup kadang ditutupna teh ku kekecapan atawa kalimat-kalimat pribahasa ya, kalimat-kalimat pribahasa atau paribasa dina basa Sundana. Nah, terus ditutup ku ucapan hampura gitu ya. Hapunten bila aya kelepatan jeung sajabana lah nya. Langsung we ditutup ku ucapan salam. Nah, eta kanggo bagian dina biantara non formal. Nah, terus anu kadua nyaeta biantara formal. Nah, biantara formal ieu memang benten ya sareng biantara non formal. Dina buku paket dijelaskeun biantara formal nyaeta biantara anu eusi jeung maksudna pikeun medar pasoalan. Contohna nyaeta dina khutbah atawa urang mah misal di sakola mah diskusi. Nah ya, diskusi teh kalebet kana biantara formal. Nah, pakumaha bagianna sami teu jeung bagian-bagian biantara non formal jelas beda ya. Dina sistematis biantara formal di dieu kabagi jadi 5 bagian. Kahiji nyaeta panganteur atawa bubuka kana pasoalan anu baris dipedarkeun. Nah, jadi dina bubuka teh urang langsung medarkeun pasoalan naon yeuh anu bade dibahas teh. Nah, ya eta dina bubuka. Terus anu salajengna nyaeta pedaran ngeunaan pasoalan. Langsung nyajelaskeun materi ya dina ieu hal. Terus anu salajengna nyaeta argumentasi ngeunaan pasoalan anu dipedar. Nah, maksudna argumentasi teh nyaeta aya sesi di mana urang tiasa ngadugikeun argumen urang atawa mun ceuk bahasa urang mah diskusi lah nya, sesi tanya jawab. Nah, seperti itu.
Nah salajengna nyaeta keterangan panglengkap pikeun ngajentrekeun pasoalan anu dipedar. Artina nyata aya keterangan ti para ahli nya anu ngarojong atawa anu ngadukung kana pasoalan anu keur dibahas dina pedaran dina biantara formal ieu. Nah anu terakhir nyata panutup ku cara nyebatkeun kacendekan tina pasoalan anu dipedar. Artina ketika ditutup langsung ditutup ku kesimpulan. Ya kesimpulan dina panutup. Jadi kesimpulan dina materi anu dipedarkeun teh naon ya, anu dibiantarakeun teh naon sih kesimpulanna. Nah eta aya dina bagian panutup. Nah eta panginten naon jenis-jenis biantara formal jeung non formal sareng naon wae benten-bentenna ya. Nah mangga ku hidup tiasa langsung dibaca na buku paket ya aya di halaman genep. Nah ya dina halaman genep. Nah, kanggo minggu payun, panginten, mangga hidup dibuka halaman 2 ya, di dia aya contoh biantara, ku hidup dibaca eta contoh biantara dina halaman 2 dugi karengse, teras langsung tinggal poin katilu ngeunahan mahaman eusi wacana. Di dia aya latihan soal ya, latihan soal kanggo jawabana tiasa ditinggal di contoh paguneman halaman contoh biantara halaman 2. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan. Sakali deui kanggo pangabsenan mangga ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.